Lah kieu nya memeh dia bawa kena motor teh tincakan heula tah ieu teh ancak dihareup posisina moal asup lamun teu ditincakan heula mah teu digepengkeun heula mah. Soalna motorna motor biasa urang mah can diengkregkeun lamun engkreg mah bisa teu kudu ditincakan langsung we. Tah jadi lamun teu digepengkeun moal asup ka dieuna tah. Pande geus digepengkeun mah asup-na ge ngan ku hese ieu teh kurang gepeng jadi teuas teuing ngeusianna jukutna pinuh teuing. Jadi hese asupna kalakah paling ge karohok karunganna teh ieu teh kana kakait. Lamun engkreg mah ieu teh geunaheun ngan can boga engkreg unggul. Tah ieu nu tukangna tah talian karet we. Mun gua lagi urang kaburu hujan ieu teh aduh geus kepras-kepris. Lamun teu hujan mah ieu teh ditambahan ditumpangan luhurna teh ngan kaburu bisi kaburu hujan gitu nya. Ieu mah